Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pangdeui sareng simkuring Novia Febrianti, mahasiswi PGMI semester genep Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya. Nah, dina denget ayeuna simkuring bade mendarkeun salah sahiji materi bahasa Sunda anu judulna pupujian. Supados tanyang kolong kana waktos hayu urang kawitan wae mangpedar hiji-hiji materi pupujian. Nah, naon cenah ari pupujian teh? Nah, pupujian teh nyaeta puisi buhun anu eusina nyokok kana ajaran agama Islam. Pupujian teh asalna tina syair, nyaeta puisi anu asalna tina sastra Arab. Kulantaran kitu, pupujian mah wangunna teh teu aya bedana sareng syair. Nyaeta diwangun ku opat padalisan dina sapadana. Sarta unggal padalisana diwangun ku 8 ngang. Tapi sanajan kitu aya oge anu diwangun ku 2 padalisan, 6 padalisan, 8 padalisan dina sapadana. Leuwih jentrena pupujian teh asal kecapna tina puji anu ngalaman dirajek Dewi Purwa ditambahan rarangken tukang-an anu hartina nyaeta kecap-kecap atawa ucapan pikeun ngagungkeun nu maha kawasa. Tapi aya oge anu eusina muji ka Rasulna. Pupujian teh biasana dikawihkeun rampak atawa babarengan ku para jamaah bari ngadaguan maghrib, ku para santri sareng sena ngaji, ku para jamaah di pangajian bari ngantai sesalaman. Intina mah pupujian teh jadi panyelang dina rupani ibadah. Milik kana mediana pupujian teh hirupna sacara lisan nyaeta dikawihkeun. Apalna ku pangrungu matak pantes, wacanana para rondo. Nah, secara gurat badagna mah fungsi pupujian teh aya anu mibanda fungsi ekspresi jeung aya anu mibanda fungsi sosial. Tapi dina kamakaranana fungsi sosialna leuwih gede tibatan fungsi ekspresina. Cara maca pupujian teh nyaeta dikawihkeun atawa dinadomkeun. Umumna pupujian teh sok dibaca di masjid saacan salat berjamaah, di madrasah, di pasantren jeung dina acara-acara anu aya patalina jeung kaislaman. Dumasar kana eusina pupujian teh bisa digolongkeun kana sababaraha golongan, nyaeta anu kahiji muji ka pangeran, anu kadua sholawat ka Kanjeng Nabi, anu katilu doa jeung tobat ka pangeran, anu kaopat pepeling jeung anu kalima ajaran agama. Nah, biasana pupujian teh beda daerah beda lagam, tapi aturan atau kabeungkeut nama sarua kupada lisan dina unggal pada jumlah suku kata atawa engang jeung tungtung suara anu sarua dina tungtung pada lisan. Aya salah sahiji contoh pupujian teh nyaeta nu judulna kautamaan salat berjamaah. Anu sering ku urang didangunya di masjid. Eling eling umat muslimin muslimat, hayu urang salat berjamaah isa, estu kawajiban urang keur di dunya kanggo pibekeuleun jaga di akhirat jeung satuluyna. Aya oge anu judulna eling-eling dulur kabeh, kakuping suara azan jeung sajabana.
sakitu anu tiasa kami hatur ti simkuring. Hapunten tina sadaya kalepatan sareng kakiranganana. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo simkuring, umumna kanggo urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.